Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu dagang bubur, pokoknya moal aya kiai ngabahas bubur. Lamun ibu dagang bubur, hek bubur teh hayang payu. Cobaan tungguan kudu budak parawan anu geulis. Tah urang mah yakin camat jeung kades didinya ngariungna. Tapi lamun ibu dagang bubur, nunungguan ini bau balsem. Bubur nasarwa ngan payu moal, nah nunungguanana kolot. Jadi eta teh salah sahiji cara lamun nu dagang hayang untung. Tah eta carana. Lamun nu tani hayang hasil kudu ileug talingeun. Peting-peting waktu nyebor pek cebor. Beurang besi cai ngagulidag pek benerkeun. Da tani teh hayang hasil. Ulah sagala rupa kumaha ceuk Allah. Cing temang melak jagong, melak pan ieu teh usum halodo cing atuh cebor tara da aya Allah. Jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Mun nu tani hayang hasil katilu ibu teh lamun gering sok ka dokter. Lamun ditanya kunaon ibu ka dokter hayang cager. Belaan hayang cager teh ku salaki mah di toel teh boga alasan horea mani. Nah ari ku dokter bujur nyampeurkeun. Ku dokter langsung disuntik, geus disuntik ceuk ibu sabaraha apa dokter paling ngeunah jadi dokter nya nempo bujur nya dibayar. Eta teh hayang naon ibu sebenarnya boga tujuan nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ayeuna ibu pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, da kuring mah datang ka dieu moal ngelmuan moal. Da abdi sadar ieu nu hadir teh pasti baroga ilmu, bisi bapak teu percaya, hayu urang tanya ilmu ibu. Ibu aing ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Ibu ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun. Ibu ari pedit doraka. Tinggal tanya awak ibu geus nyaho kana bab dosa iraha deuk eureun. Tah geuning nu ngaran ilmu teh naon atuh al ilmu nur ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan mah urang teh boga ilmu ngan hirup mah paroek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah da kicep bareng hees atuh. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi kadang-kadang pedit mah anger. Nyaraho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Eta teh dalil nyarek pasea tapi nahan nu gablek dalil parasea. Apan ibu ge nyaho ka salaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik mah geuning jeding. Berarti urang teh ieu nu teu boga teh ilmuna tawa cahayana. Sabenerna nu eueuh di urang teh cahaya tina eta ilmu. Da cahaya tina ilmu mah gawe. Lamun jalma diukur saha nu bakal menang cahaya ilmu ngan hiji jawabanana qalbun salimun. Iwal ti jelema nu hate bersih. Jalma boga harta alus hate da bakal bager. Jalma boga harta kotor hate beuki loba hartana beuki sombong. Make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo. Pan sidik tatangga teh teu make suang-suang acan teu dianting-anting acan darwe diomongkeun ieu teh geulang teh 40 gram ti salaki kumaha ceuk tatangga kumaha bebengok sia. Harta dipake alat kasombongan. Pon kitu deui ilmu. Ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado. Tah tawado teh boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Ibu teh kudu ngahargaan ka budak leutik. Budak leutik teu nyaho Quran, teu apal, teu nyaho hadis, teu nyaho. Ka masjid tara, salat tara, pangaosan ge tara. Tapi budak pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran, teu apal hadis. Nu kudu era mah ieu tah. Nyaraho Quran, nyaraho hadis, salat osok ka masjid leket, boro-boro jeung dulur, boro-boro jeung batur, amek ka salaki, da saminggu mah atuh teh dioloh ku duit meh cager atuh. Ya.
Matak hakikat hirup teh ternyata gumantung eusi hate. Tah jelema nu boga ilmu alus hate bakal tawado. Nu paling power jelema boga ilmu kotor hate. Jelema boga ilmu kotor hate beuki luhur ilmuna, beuki sombong dina hirupna. Ilmu nu mana nu neta hirup dina cicing dina kasombongan. Well. Matak nu ngaran hirup kudu eling kana purwadaksi. Kudu eling kana cita-cita mimiti. Pan jelema sangsara daek usaha teh hayang beunghar tapi naha geus beunghar ungah adat jadi poho kanu sangsara. Apan rakyat ge sok nyaralon jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat sok mopohokeun rakyat. Loba janji eueuh bukti loba baos nyorostos tanpa buktos bosan ngadengen lagi. Rupina hayang dieuneuk-euneuk pager meureun. Aduh. Naon da make jeung kudu lege sagala da ieu teh nu hadir teh KBG palsu atuh. Ieu teh nu hadir teh KBG palsu, urang mah hayang panggih jeung jelema anu asli. Da ieu mah palsu nu hadir teh. Sagelis-gelisna ibu make make up, make blush on, sesengitan ongkoh aya kuring kabita demi Allah teu. Kunaon kuring teu kabita, kuring sadar ieu mah palsu dan nu aslina ibu mah lain ieu, nu mana atuh nu sakedeung deui balik. Datang ka imah pan dibelaanan segala-gala baju digentos deui ku daster merengkel. Kameja ngalek-lek soek. Dikekepan huak hieuh bau kelek ta eta da aslina mah. Ayeuna nana gerhana asli palsu, hampura palsu ieu teh, palsu ieu teh. Palebah mana kuring palsuna pan nyarita mah jiga nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Ibu lalajo teh lalajo ceramah lain lalajo bageurna kuring lalajo ceramahna. Nages ka Bandungan kuring bageurna pan can nempo. Tinggal naik we panitia sae ceramah teh kedah kitu, urang teh kudunya ka fakir miskin, ayeuna mah punten da salira mah lain bereun, lain abdi mah. Mobil boga, sawah boga, imah ge boga, berarti kuring lain bereun. Atuh ayeuna mah kieu we, amplop teh moal dibikeun. Cing teh naha panitia moal dibikeun, pan ceuk salira kudunya ka fakir miskin, urang bagikeun we amplop teh keur fakir miskin. Kumaha ceuk kuring? Na ari camat lain nelepon tah tadi atuh hanas datang. Ayeuna nu beunghar asli palsu, da palsu nu beunghar teh. Deuk ngeunah cicing dina kabeungharan kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur. Imah hiji hayang 2 pan sertifikat nah dikabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun. Heueuh hareupeun batur mah gaya, imah 2 mobil 2 toong geus sisirah ngebul setoran unggal bulan. Ternyata urang teh kerelaan kapal suat. Di luhur pejabat asli palsu, jigana ku ayeuna mah palsu ibu. Dan numpak kapal ge jigana asa numpak guludug atuh. Nah demo di ditu, demo di dieu ngadeg-deg teh keur para pejabat mah. Da ieu atuh nu bunga aslina mah teu baroga duit barakatak seseurian. Padahal duit mah teu boga ieu teh mah. Ayeuna panitia jeung Pak Kades loba duitna loba, tapi naha seseurian teh jiga ibu. Da apal atuh loba duit ge penting ieu geus loba bayareunana. Papan panggung kudu dibayar. Background kudu dibayar, sound kudu dibayar, kaasup ngulemna gerhana ge. Nuhun, bejaan, bisi pohoeun. Teu saban jalma boga duit matak mawa kasenangan, teu saban manusia teu boga duit matak runtag kasenangan. Matak nu sangsara jeung nu beunghar tempo ku ibu sikapna, dan nu beunghar mah atuh loba kakeueung. Mun Pak Kades pidato kudu ngarona cek nu beunghar sae Pak Kades kedah kitu Pak Kades kumaha cek nu miskin mantog aing weh cinta kunaon aya nu miskin make jeung balik eueuh paokeun lol cek Pak Ustad punten ngadaramal tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lalawang panto di lemur urang teu aman loba tuyul nu beunghar papan ngagugu nyarieun tolak bala tapelkeun lalawang panto da loba tuyul coba nu sangsara teangan ku ibu imahna aya nyieun tolak bala henteu naha pantona ge hujan matak tuyul teh blus-blos we nu beunghar barang dahar barang daharna ge geus lieur atuh can dahar geus mikir restoran mana budget sabaraha tuangna bade jeung naon coba nu miskin angeun kacang bari ledok dileg-leg we da teu burung jarag jaget. Pak Kades jeung sim guring ngarokok teh apik ibu Marlboro Black jeung Sampurna Mil. Pak Kades mah tara jarum, tara Ji Samsu. Coba nu miskin naon nu aya.
rokok kades beak, rokok camat ludes, rokok urang digubug eta. Teu bengek-bengek acan. Ternyata ibu Allah teh maha adil, mata hirup geus patokanna alus hate jeung tumarima, mata hirup mah geus we narimakeun tong riweuh. Bulu panon geus ponok tampa, pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kicep teh hampang. Da mah kaum ibu-ibu teu narima atuh panjangan luk-luk kaluhur, atuh lalajo urang teh wajib nu cacingeun kicep. Balik ti dieu teh pan mawa motor, gelebug angin badag bulu panon nilep duanana tikus rukana solokan. Kakara sadar ya Allah, lain Allah dudut bulu panon. Ti orok nepi ka kiwari, ti orok nepi ka dewasa, ti dewasa nepi ka kolot. Aya teu halis manjangan. Heueuh jelema kadang-kadang riweuh ku halis. Kerok ganti ku patlot, pan ngarerepot diri balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji. Awak itu montok betekok bodeg bae cirina salaki nyenangkeun. Awak gede teh tagogeun kagedean cirina salaki parab alus teh. Ieu mah dipoto teh ngadak-ngadak nyarang heyeng jelema teh. Cing teu kunaon ari ibu dipoto nya ngeyeng ngarah ka tempo langsing, teh eta teh penipu. Aya di tempo langsing, aya pelebah diajak pangi jiga derem nu di jalan. Manggeus hirup mah nari makeun. Naon sababna? Kahirupan jalma nu narimakeun bakal jongjon, bakal tenang, bakal rileks. Pak Camat narima karena sebagai jabatan camat, nikmati we gaji nu aya, tong hayang jadi bupati. Ah gedeg cenah orang menjadi bupati, gunukeun tah ladang gaji camat teh gunukeun. Akhirna rakyat ayeuna ari duit dicokot, aya nu dicoblos si komeng. Akhirna teh gaji lapur jadi bupati henteu. Matak enggeus we hirup mah nikmati. Pak Kades pek nikmati jadi kades, abdi ge deuk menikmati jadi penceramah, matak teu kabita ku jabatan kades, hoream rugi. Paingan Pak Kades mah samutan ngan sagedeung. Nah, komitmenna da eueuh panitia ngamplopan eukeur kades urut samutan. Pan ai kuring mah kudu rada heubeul ceramah teh. Nah, pan ieu teh meunang budak-bunduk sataun. Mangkaning ieu teh Subang teh terkenal sa Jawa Barat, Subang dikenal. Ceuk Padedi Mulyadi ge Karawang jeung Subang penghasil beras. Tah heuh wayahna we abdi balik teh bahanan ari bener mah penghasil beras. Tah lamun eueuh, nah ngabarah rohong penghasil beras teh. Aduh. Pantasik oge ranginang sok mawa we ranginang, mun Garut dodol sok mawa we dodol. Tak ieu teh cenah Subang teh beras tah. Nya nuhun we Pak Kades sateu acan oge. Jadi lamun engke teu mawa kuring beas, tatangga nanya ti mana cenah jang pangaosan teh ti Subang. Nah teu mawa beas, deuk kumaha coba jawaban. Ah deuk ngomong we di olo ge cadu mere deuk kitu we urang. Tuh. Jadi lamun hirup urang perlu narima sok tarimakeun. Geura cicing we dina tugasna masing. Genah teh hirup teh geura sok. Nu miskin narima kana kamiskinan jadi sabar, nu beunghar narima kana kabeungharan jadi bager. Tuh nu moal aya nu miskin teu dahar, nah nu beunghar balager. Jeung moal aya nu beunghar kasigeng ku omongan ku nu miskin. Nah pan nu miskin narimakeun. Nu paling parah nu miskin tara narima, akhirna panasan, batur nyeun gedong nyeri hulu, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur nyeun imah si eta mah ngadun ka rumah sakit, atuh batur meuli mobil modar, nepi ka keur bunuh diri jelema nu panasan. Jelema beunghar boga penyakit pedit ahampura. Lamun jelema beunghar pedit si eta berarti teu nyengcelengan alam akhirat. Pan engke teh dipatertanggung jawabkeun ti mana harta dipake naon. Pan ari jelema beunghar bari bager mah ti mana harta dipake naon. Si miskin nagog abdi Gusti saksina, hartana dipikeun ka jisim abdi. Abdi Gusti saksina, hartana dipake nyakolakeun budak abdi. Nu beunghar teh salamet. Nah aya kesaksian ti nu miskin. Ngan lamun aya jelema beunghar tapi kumed, si miskin jadi musuh. Di mana harta dipake naon? Pan jawaban sarua dianggap fakir miskin Gusti. Kumaha cek si miskin? Wadul Gusti, matak nginjem kabang emok ke si eta nu cadu merena tuh. Tak iya keprok itu tukang ngecelok wungkul itu. Aduh, ampun. Matak jasa nu paling gede teh ternyata jasa si miskin. Aya nu maot panggeulana nyokot pacul si miskin.
Aya nu maot panggalana nyokot pasaran si miskin, aya nu maot panggalana tahlilan si miskin, aya nu maot pangheulana nguburkeun si miskin. Matak bisi di dia aya jelema beungar mung akur jeung nu miskin, kali-kali mah nu miskin dendam saeutik malah. Maot si eta bikeun paculna hareboskeun mangga nyeun kuburan sorangan. Atuh bisi eueuh nu nguburkeun mangga we kitu jam 8 penting aclok-aclokan sorangan geuning. Manusa teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung manusa butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung. Ibu make tiung menang, baju menang, imah menang, ibu gering disuntik ku dokter teh. Tuh ibu ngalahirkeun ka bidan teh. Ibu hamil ge ku alus. Ari hamil ku batur mah alus eta. Nepi ka kieu-kieuna ieu pangaosan pi omongeun. Balik ti dieu teh bakal sasangkeleng salaki ngomong paingan sia budak nu kadua beda irungna. Da tadi geuning ngaku maka jeung hamil ku batur. Nya ku salaki meureun. Urang naon alasan kudu goreng jeung batur. Heuh nyeta batur nyieun gedong urang acan jadi geuleuh kasih itu eta mah panasan. Nyata batur maju urang teu maju tuluy urang geuleuh kasih itu eta mah hasud jeung sirik. Matak jelema nu hasud jeung sirik moal aya balegna ibarat daun ragrag ka dunya moal katutupan ku daun tapi lamun daun nepel kana panon maka dunya moal katempo. Satiap saban-saban manusia boga sirik boga hasud boga geuleuh boga keumeuh punten saalus-alusna batur moal hayang lalajo alusna justru bakal ngorehan kagorenganana hayang nuar harkat darajatna. Well bari maranehanana no kitu. Tuh. Kaharti ya teh. Matakna alam hirup teh saha atuh urang teh aslina. Tah aslina urang teh disebut hamba Allah. Ngaran hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti. Heunaha ari ngomong hamba Allah anu digugu nafsu. Atuh meureun lain hamba Allah, hamba nafsu gitu mah. Dalamun hamba Allah mah nyerenkeun sabeuleug geunyeurna hirup ngan sakadar ka Gusti Allah. Geuning urang mah nyerenkeun kana harta, nyerenkeun kana jabatan, nyerenkeun kana sagala, nah teu nyerenkeun ka Allah. Dalamun nyerenkeun kana harta aya beakna, nyerenkeun kana jabatan aya leungitna, nana gerhana nyerenkeun kana piral ge aya redupna. Matak hayu nyane mah Gusti Allah anu langgeng abadi salalawasna. Matak ibu nyarane ka salaki, da salaki teh bakal maot. Pan loba budak awewe nu stres ditinggalkeun ku salakina, nepi ka lamun maot teh milu ka kuburan geuning garo siksa. Bapak, abdi teu keung di alam dunya, mending milu we dikubur jeung bapak. Eta teh awewe buraong teh. Nengang Pak Camat, Pak Agus atuh balad kuring, tong kitu geulis, anggur istighfar, dan nolol kuring melain kitu, cing terek milu nya Pak Ustad mending ngiring ka jero, jejak ku aing bujurna jordek indit mah kitu ganeng. Geus geblus maka jero kubur pek ruang ku sararea pan usak-usakan deui ka luhur. Cing teh lain deuk milu nyabok harita keneh rada gelo sakitu. Matak ieu teh awewe teh itu jigana kaum buraong gitu. Tungguan geus natus. Geus natus eta buuk diburu deui, rok pondok deui, beger datang deui nepi ka poho eta ka almarhum. Tuh ingat teh anu anyar we, yey kitu geuning nya. Aduh. Matak hirup pek innallaha ma'ana. Jalma nu asli teh hirupna geus bareng jeung Allah. Ieu pangaos anaha jeung Allah hampura teu percaya Pak Kades. Nah ieu pengajian jeung Allah teu percaya. Isuk aya keun deui pangaosan di dieu. Tepna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna. Geus kajawab ku ibu ge berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramah nana jeung Allah ulah bara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Eueuh nu balik jawaban hiji oge. Kalah we awak pangaosan, ceuli pangaosan, bibir pangaosan, panon pangaosan, geuning eusi hate mah eta rujad suudon wae. Tuh, nya pasti cenah. Nah, ari ibu geus nangtukeun nu acan deui. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar, tuluy kuring teu datang, catat ku ibu. Berarti ceramah kuring lain jeung Allah, jeung naon, jeung duit.
Lolo cek bapak atau wios asep lamun diulem deui tuluy teu dibayar. Wios pak mangga ngan kudu sararea, son tong dibayar, panggung tong dibayar, background tong dibayar, daheureun tong dibayar, ulah ari panggung dibayar, son dibayar, urang henteu sing adil atuh. Pancasila nomor 5 atuh teh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh. Well. Very good, very well. Lamun aya nu bogoh ka urang ke beresna towel. Pek teh nini nu noel jongklokeun gua inget tingali. Toream teuing mah. Lamun hirup jalma geus bareng jeung Allah, da bakal katempo sifatna bakal sifat Allah, kahayangna bakal kahayang Allah, kaputusanna ge bakal kaputusan Gusti. Ari sifat Allah nu mana? 88. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rajak, ya Fatah, ya Alim, ya Nabika, ya Sabur. Ya Rahman, ya Rahim, Allah teh Maha Welas tur Maha Asih. Urang disebut hamba Allah, edek bareng jeung sifat Allah, tembongkeun sifatnya ahan, asihan, dedehan. Ta eta jelema bareng jeung Allah. Lamun mana hate urang geuleuh, rujit, cuak, ngewa, lain jeung Allah, jeung saha atuh jeung musuhna Gusti. Saha musuh Allah? Iblis. Kade ya kudu apik. Ya mah geuleuh wae kabatur teh eta mah teuing kunaon. Heeh ya. Kahayang ge kudu kahayang Allah. Da moal jangar kahayang Allah. Sok ibu hajat, lalaki aya, awewe aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul, da anggeus atuh. Oh nyata abdi mah hayang dangdut pek bae teh teuing. Ngan di mana aya malaikat joget. Abdi mah hayang bajidor, mangsa bodoh kumaha bapak. Abdi mah hayang wayang golek, silahkan pokoknya mah. Wayang golek kahayang urang, dangdut kahayang urang, bajidor kahayang urang. Matak engke bubar hajat tong ceurik di masjid. Ieu mah ditanya kunaon eceuk mah kejeng ceurik. Geuning kieu cenah takdir hajat teh gede hutang. Takdir hajat cenah majarkeun teh lain takdir Allah, lebok kahayang. Nah Allah teh dituding. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tarima. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tampa. Nah da Allah teh maha uninga kana kaayaan hate ibu. Ibu can sanggup lamun dibere nu kasep bari beunghar hiji galak timuru, WA loba dipariksa, telat balik dicarekan, kasep beunghar timuruan biak ti karep. Coba jeung nu petot deuk balik heug teu kajeun. Malahan sabulan teu balik-balik ditelepon, yah bade uih moal, sok we sataun kagok. Aya hikmah di balik eta. Keputusan terbaik adalah keputusan Gusti. Heeh, matak manusia mah wayang kumaha cek nu ngigalkeun. Tong riweuh hirup mah. Tarimakeun we kana kanyataan nu jadi hirup. Lalakon innallaha ma'ana teh lain enteng. Neng bobogohan, tuluy putus, geus. Bisa di dia aya korban anu putus kamari geus. Pan penting ieu ge Allah mere sinyal. Neng putus kamari poe ieu panu datang nana gerhana. Cicing nini tong milu keprok da teu hayang. Da ieu urang kudu kawin jeung nini mah hoream atuh habeun kudu ngabalseman. Ngan hakikat nu ngaran hirup naon nu matak jadi kecewa dina hirup. Da hirup mah ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan hoream. Nah hama kejeng hoream, sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad, ai pagawean geuleuh rujit cua ngewa ka batur. Nah kudu kitu tan. Da ustad mah tugasna ge warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Subang aya nu ngalaman bareuh tong akuanan tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nah nagerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. 2 kali suudona geus teu balik hijau gitu. Lamun ieu jam kuring cek ibu moal dibikeun, ibu teh teu ngarampa awak ibu. Gera rampa awak sorangan, ibu kabarak nu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok diomongkeun. Gening ibu teh kuring teh ibu, matak hampuranya kuring make baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Sabab kuring sadar nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak datang kuring ka dieu geus tong riweuh, make jeung keprok sagala asa jeung japati. Biasa-biasa we.
Cek. Heeh ya. Tak iya panitia nganggap urang teh eta manusia luar biasa. Mana bukti eta susubuh cai kuat 4 gelas. Diinum kabeh titah ngerebek beuteng ieu. Hiji cek urang mah. Kuat loba-loba teuing. Heeh ya. Matak alam kahirupan teh gumantung eusi hate. Lain gumantung banget Ibu. Da banget hideung hayang glowing mah enteng tinggal meuli we skincare. Ngan kudu sadar banget bodas punuk renge. Tak ieu alam pangaosan dalin karena baju jeung tiung. Karena nahaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Tah saragamkeun mah eusi hate lain tiungna. Ieu mah pengajian teh tiung jeung baju gantina teh hate angerudet lieur. Lamun ibu pengajian karena tiung jeung baju salaki nu jadi musuh. Senin kudu bodas pan nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kamis ungu kabeh, nepi ka Sabtu gonta-ganti baju, cek salaki ka mana mah ngaos ceceng di imah. Kumaha cek ibu naon sia teh kafir mah jeung nyarek pangaosan. Kumaha cek salaki lain bab kafirna jangar kana hulu haban mulian baju. Atuh lamun pangajian karena baju naon beda jeung orai. Apan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai. Tah pangaosan teh karek samet ganti baju, ganti tiung, ganti ceramah, ganti tema, ganti ustad, ganti tempat, pertanyaan, hate ganti teu. Ari saladarona mah. Nu rudet ka salaki anger, nu pedit anger, nu kedul ka masjid anger, nu heke mengkene anger, nu ngomongkeun batur anger, ngaji ge anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe sebenarnya. Wow. Matak wayahna kudu robah hatenya balik ti dieu teh. Nya teh cenah kuring mah keur amak ka salaki wayahna tepungan engke tuluy tangkep aya. Engke cek salaki teh ban bakal nanya kunaon mamah uih ngaos jadi lebay. Tobat. Yakin urang mah isuk teh cek salaki mah ngaos deui dinten enjing. Kunaon mah kejeung ngaos deui. Resep eta ku robah hate matak wujud manusia mah ieu teh keur nyamar. Urang teh keur nyamar. Ai hayang disebut manusia ari sifat lain manusia tak eta nyamar. Ceuli manusia, panon manusia, ngomong manusia, sampean manusia, awak manusia, kadang-kadang hate mah lonok. Kanu koneng milu koneng, kanu hejo milu hejo, kanu hideung milu hideung. Hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit ibu nu diomongkeun. Allah geuning wujud jelema hatena mah lonok. Mata geratong Pak alam kosong. Jadi jalma nu disebut alam kosong teh alam nu teu boga naon. Ibu bisa dibisakeun, ibu daek didaekeun, kuring mampu dimampukeun, ibu pinter dipinterkeun. Urang boga naon sebenarnya. Da teu boga naon-naon. Urang bisa dibisakeun, ibu mampu dimampukeun, ibu daek didaekeun. Jadi lain ka Allah tapi ku. Jadi lain ka Allah tapi ku. Urang bisa teh kusaha Bu? Ku Allah lain ka Allah. Ku jeung ka. Situ percaya tah. Mata kirup menaon ku di aku ibu memang geulis bareto 30 ka handap geulis teh ngan lain nu ibu. Pan ibu teh bentang na Subang. Baheula mah pan ayeuna mah mana bentang teu ketit-ketit acan ge. Da geulis teh 30 ka handap 30 ka luhur mah eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cementil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budeg-deg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji bea aku sorangan, salaki menalakop karena tabeng da kaseretgeun. Sigeung ku salaki gede-gede teuing awak teh belenyeng ke kantor desa, senam 2 tahun senam, panya teh langsing kalah kebeuki meber. Naha tukang senam, beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, toong salaki beuki meotan, si horeng mikiran hutang urut baso. Tak hirup teu kudu riweuh-riweuh teuing ya. Poe ayeuna teh ieu teh dijudulan Ibu. Judulna teh Mieling kalahiran Kangjeng Nabi. Mieling kalahiran Kangjeng Nabi. Pertanyaanna lamun ieu judulna Mieling kalahiran Nabi, nanti eling-eling gitu. Mieling kalahiran Nabi soal babari tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Beres ceramah teh, geus ceramah teh dahar balik. Mun judulna Mieling kalahiran. Dan nu hese mah lain Mieling kalahiranana.
Naon atuh nu hese lain me eling kalahiran nu hese mah tah eling kana perkara nu geus dilahirkeunna. Nabi ngalahirkeun naon? Ngalahirkeun akhlak. Ieu nu datang teh cancang tuh berakhlak nabi atuh. Sok mesti percaya sok. Mana bukti muludan mah unggal tahun ngan goreng jeung tatangga ge anger. Muludan mah unggal tahun ngan hohoa ka salaki mah pan anger. Muludan mah unggal tahun ngan anger goreng ka kolot mah da anger. Jadi orang teh karek hanya sebatas mi eling kalahiran Nabi tanpa eling naon nu geus dilahirkeun ku Nabi. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Ieu teh bacaeun filosofi falsafah mun ceuk dina ilmu mantek mah majaz. 12 Rabiul Awal aya naon dina angka 12? Seperti ibu lalajo kuring, nana gerhana, da geus teu kudu loba tatanya. Nah hama kejeng aya gerhana, jawabanana kuring lahir keur waktu gerhana bulan. Matak sakieu mah lumayan cekas lah. Dalamun gerhana panon poe mah jigana tutung ibu. Kusabab kolot baheula mah ngemerengaran kajadian gumantung kajadian, nana gerhana, oh keur waktu gerhana bulan. Pan ibu ngemerengaran ka budak neni pasti Senin. Salah sate pasti asa, mun abo rebo, iis teh kemis, mun aah jumaah, kumaha mun sarbo asa rebo jeung jumaah. Pak Agus, eta teh Agustus teh. Nya Pak, ungeuk ya Pak bisi lain oge. Kudu milu mela ka Adi teh. Yuli eta teh Juli teh. Allah nyipta Allah ngalahirkeun Nabi betanggal 12 Rabiul Awal. Aya naon dina angka 12? Ternyata ibu salamet, kuring salamet, bapak salamet, sararea salamet ku angka 12. Naon eta angka 12? Iman, Islam, ihsan. Sekali deui. Iman, Islam, ihsan. Rukun iman seberiji. Rukun Islam, rukun ihsan hiji. Anta budallahu ka'annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Sok hijikeun 5 tambah genep 11. 11 tambah hiji paingan cek urang Subang jang sing balik kalakuan. Lamun maneh teu balik kalakuan cilaka. Aduh, nu tukang makarek oh eta teh nya baledog. Iman, Islam, ihsan. Jelema boga iman, tuluy boga Islam, geus boga Islam kade kudu ihsan. Ari ihsan teh anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Berarti manusia nu ihsan mah geus eueuh panyakit ria, geus teu hayang disebut pinter, geus teu hayang disebut alus, geus teu hayang disebut hebat. Cukup Allah nu nganilai dirina, paduli teu kapake ku manusia. Nu penting hareupeun Allah taala boga nilai. Lain betul-betul ieu maranehanana pisan pandek tahajud ge OTW tahajud. Taraweh genep poe geus paragbag status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 leungit status horeng eureun tarawehanana. Atuh lain ge ihsan bro. Barang bere kata tangga bari pakir jeung miskin kudu we dipoto tagogeun na Facebook. Alhamdulillah parantos santunan nu dibikeun ukur 100.000 nu miskin ditagogeun saumur-umur. Nu kitu teh ngawibirang batur bro. Aduh kekieuan. Ya. Sok pikir nu di luhur pejabat ulah lalegeg-legeg teuing pejabat. Nah da moal jadi pejabat tanpa aya rakyat. Jara di pejabat eueuh rakyat jarak mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos coros terus tiba-tiba aya buktos. Ulah demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Geuning nu puguh mah beunghar teh bebungok maneh, oi. Aing mah ngomong kitu bari sieun. Kunaon ari ibu jeung nunyuk kana irung deh. Atuh da. Maranehana batuk saeutik oge ka Singapura da bari ulin berobat nage. Coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Ibu teh satuju kana omongan kuring. Kudu satuju ngarah ditewak teh sararea. Ada yang ngomong jika nu heueuh mensejahterakan rakyat, geuning nu sejahtera mah bebengok maneh sorangan, rakyat hayang mobil silaing geus loba, rakyat hayang sawah maneh geus naker, rakyat hayang ngeunah dahar, bebengok maneh geus ngeunah dahar pangheulana. Mana wakil rakyat atuh woi?
hayang diedek-edek pager. Alah, tapi rakyat ulah gampang kapancing. Ku provokator, batur demo, milu. Palebah ditanya, ayeuna ini demo naon? Ateuing miluan si ujang itu. Cicing rakyat mah cicing. Ulah cengek mahal nu disalahkeun presiden asa aneh. Teu balik cenah Prabowo teh. Nah, cengek mahal, melak. Lain kudu nyalahkeun presiden. Sadeu kan nyalahkeun batur teh nya. Nana gerhana ge bisa ceramah di ieu tempat dua nu berjasa hiji nu ngulem dua jamaah. Kuring bisa ceramah di ieu tempat aya duaan nu berjasa nu ngulem jeung jamaah. Nu ngulem aya jamaah eueuh narek ngomong jeung temok. Patak paingan cokolot baheula gerateangan pamimpin teh budak angon teh rawun ibunya gondrong rasa mamawa suling tuluy samping disalewangkeun muning badag ditungtun ku budak angon muning nuturkeun ka budak angon naha sabab budak angon ngarti kana kahayang muning lapar di paraban mahayang mani dibawa ka walungan muning panas diiuhkeun ku sabab budak angon ngarti kana kahayang muning ge daek nuturkeun ka budak angon rakyat ge odok nuturkeun pamarentah ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyat. Kurang kumaha rakyat bager titah mayar pajak pan mayar geuning dikokod ku gayus tambunan bareto. Kurang kumaha rakyat teu bageurna balalager rakyat mah. Titah pinah ka Pertamax belaan nyieun kartu parinah kana Pertamax dioplos ku nu gelo. Kurang kumaha rakyat bageurna nu kudu balager teh nu di luhur matak untung di dia diturunkeun pacamat Pak Agus lanceuk kuring eta mah Siliwangi bisi ibu hayang panggih jeung Prabu Siliwangi tong neneangan ka Garut tah di tukang daripada neneangan ka Garut mah lieur ibu. Nah da filosofi Siliwangi mah silih wangi seungit jadi pamimpin ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat maruk teu capek jadi camat ripuh kudu apruk-aprukan ka dieu deuk naon digaji henteu dibayar henteu nya urang mah meujeuh datang ka dieu ge geus katempo jumlah. Mataknya teh urang mah moal bareng jeung pacamat euy sok sieun minta japrem hoream majarkeun teh wilayah akang cenah mung Siliwangi silih wangi seungit jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat pacamat datang ka dieu pakarsi datang ka dieu teh ieu teh lalajo beungeut susah ibu pok pan rakyat hayang jalan hade kitu pan jawab geuning ku 8, sekian miliar cenah engke bakal datang insyaallah urang jalan urang alusan tuh hade eta teh kan sabalikna rakyat geus diomean jalan teh cing atuh runtah teh tong jiga kieu kumaha lamun runtah mebes kana walungan tuluy katutupan banjir ngaranna camat deui nu salah kitu. Manusia mah kudu boga rasa jeung rumasa. Aya rasa ngeunah ta rumasa ge kudu ngageunahkeun. Pandi ge boga salah kieu teh ngeunah nya. Ngeunah aya nu ngusahakeun, nu ngaimahan, nu ngabajuan, tah ibu teh boga salaki teh ngeunah, tah kudu kumaha ibu ka salaki, tah genahkeun hatena. Rasa rumasa. Balik salaki ti panyabaan papageun ku ibuna lawang panto bari rengkuh. Bapana geuning sumping cokot leungeunna bari suntangan. Ngeus suntangan gek diuk salaki di lebang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula pikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teu gula-gula acan suruput ku salaki diinum katebo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi pamajikan ka salaki ibu mah lain lalajo ceramah nempo bibir urang eta ku capetangna buat olohok nempo bibir gek diuk salaki leos deui salaki teh bawa ka cai bapak gerak ka jamban tak ieu anduk ieu odol ieu sabun dek weul salaki mani papageun ku ibu naon tak ieu sarung tak ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadah dek weul salaki salat beres salat kuliwet ibu ka hareup dek naon dek nyuuh pok ngomong diajar pidato nu hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu jeung cuman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sa pamajikan can bisa nyugubakeun jeung salaki ti luhur sausap pramut ti handap sabih dampal hapunten jisim abdi bilih aya kalepatan ka salira tah ieu eta surak da ieu teh ditempo belah dieu teh eueuh nu kitu ka salaki teh eueuh tah belah dieu eueuh tah komo belah dieu mah eueuh pisan aya rasa boga ngan rumasa nu eueuh matak paingan atuh rumah tangga teruntag da rumah tangga urang macan jeung Allah
Paingan jadi rana ngora-ngora, budak jadi korban, rumah tangga amuradul. Nah, da lain jeung Allah, jeung naon atuh? Eta tah nu kudu disalahkeun mah ieu tah goreng adat. Lamun pasea kasalaki larang dasar bebeakan, ngaran sato kalau luar. Kasalaki si Bagong gitu. Untung salakina pinter naon mamah nyebut Bagong berarti akang hees jeung bikangna sabeupeting. Kumacek budak mamah Bagong bapak Bagong ari abdi anak begu merenjang. Rag-rag talak budak korban sanu rugi urang kene. Kumaha teu lamun hirup jeung Allah, ala bidzikrillah tatmainul qulub, hate bakal jongjon salawasna hate ngait jeung pangeran. Ibu amak kasalaki wiridan. Amak kasalaki tagogen beungeut ibu kana beungeut salaki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak kene cekek saeutik Yasin. Pan salaki tenang ke bari maca ayat kursi. Dari sangkana juri gwalungan nu asup kebro duit 2 juta tinggal cawel ku ibu sodaqallahul adzim. Itulah manusia nu jeung Allah. Ta eta teh lahir tina angka 12 Rabiul Awal boga iman, boga Islam, boga ihsan. Katilu nabi ge modalna teh 12. Modal naon atau nuku nabi dicekelan 12 teh ibu salamet kuring salamet 12. Di mana letak 12? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik ti dieu tulis la ilaha illallah hitung hurufna ternyata 12. Muhammadur Rasulullah hitung hurufna ternyata 12. Kajeun cara maca berbeda pek we. Aya nu maca bari tungkul pan ibu. La ilaha illallah hudang-hudang dahar. Otak isukna teh diajak cing teh urang tahlilan deui siap genah cenah teu lila nya heueuh da hees. Aya oge nu maca tahlil teh bari ngagideg geuning la ilaha illallah la ilaha illallah cing teh mang nah teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi emang digudag-gedeg ngarah teu sare. Aya deui babaturan kuring memuih deui. Illallah, 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 illallah. Nah, da bubar tahlil teh batur dahar sia teh mah golokok di buruan ongkek. Nepi ka digoneng teh ku urang. Digoneng cing teh ai maneh kunaon atuh barina ge? Ah, cenah bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah, ngagebeg eta boga babaturan nyebut tepung jeung Allah. Nah, cing teh cusungik maneh nyebutkeun tepung jeung Allah, Nabi Musa wae teu sanggupeun. Kumaha cek Nabi Musa, Gusti abdi hoyong ningal gamparan salira Gusti. Cek Allah teh tempo panon poe. Serap Gusti, nempo panon poe ciptaan kami nyebut serap, komo nempo nu nyieunna. Tababaturan mah pada ahli wiridan la ilaha illallah nyebutkeun tepung jeung Allah. Cinta kumaha teh bentukna? Oh cenah talung urang tepung jeung Allah. Coba 3 tahun ka tukang pan aya nu nelpon Allah langsung. Ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah. Komo anu ngawangkong jeung cacing. Iya mah babaturan tepung jeung Allah cai teh kumaha euy teh bentukna naon cenah kitu we geuning ranyai dianggap kica-kica eta Allah geus eta. Rek nu tungkul, rek nu ngagideg, rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Bener tuh Bu? Nu tungkul maca la ilaha illallah, nu ngagideg nu dibaca la ilaha illallah, nu muih ge nu dibaca tah di dieu geus aya filosofi hirup yen urang teh kudu bisa silih hargaan, nu penting aya nilai kebersamaan. Di dieu aya Pak Camat, aya Pak Kades, aya Pak Ustad, aya TNI, aya polisi, tah gerak cicing dina tugasna masing. Tugas polisi nyiapkeun bendera Bang. Kobarok. Sangsaka merah putih. Orwo. Rok. 2 poe di puskesmas beunang ieu na teh. Da tarik teuing. Tugas TNI ngalaporkeun upacara kamaripan upacara. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Pan Pacamat teh waweg daweg sarua IPDN atuh laksanakan. Kabayang teu pembina upacara kulebe mangawe lajeng. Da teu rame atuh nagara teh. Tah lebe mah ustad mah engke ditungtung bagian ngadoa Al-Fatihah ngeunah ku ustad mah coba lamun ku TNI Al-Fatihah hayang dicabok malaikat rupina mah mata gerak cicing dina tugasna masih asli mata tinggal ku ibu bapak-bapak TNI mah tegap nah anu paling eueuh kasieun TNI tanya mun ceuk Prabowo hei anggota TNI
ke Papua belenyeng. Hei anggota PI ke Palestina ini talamun ibu-ibu montong ka ditudek naon. Bapak-bapak polontong hiling cenah ku aing ke Palestina teh deuk naon teh Pak perang. Cing teh memeh bapak perang jeung Palestina tuh bedil heula piit. Ternyata ngabedil piit hirup keneh Pak. Boroh-boroh ini ke Palestina ngabedil piit ge eueuh kabisa. Nah, da eta mah tugas TNI jeung polisi. Talamun polisi yang terima ditugaskeun ka ditu wayahna kudu daek. Tadi dia aya Pak Camat jeung Pak Kades. Eta teh pamimpin. Ai pamimpin teh sakurang Sunda mah mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana. Dipikir-pikir talung jadi rakyat, mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana. Jadi lamun penting ieu aya maung, urang mah rakyat urang balik. Keun antep camat cenah gelut jeung maung. Urang mah yakin atuh pasti maung nu meunang. Aduh, ampun. Tuh, tina angka 12 teh riweuh. Asli tah. Kunaon atuh Nabi Muhammad nerangkeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kunaon tah? Ku ahlak. Innamal buistu liutamima makarima laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ku ahlak. Yuk atuh urang lalajoan nepi ka sahadat nepi ka urang dieu nepi ka sahadat mengenal sadunya urang lalajoan akhlak Nabi. Da ieu teh mi eling kalahiran Nabi mah babari nu hese mah eling karena nu geus dilahirkeun ku Nabi. Naon nu dilahirkeun ku Nabi akhlakna nu hadir di dieu cantang tuh akhlakna akur. Di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong. Yahudi lolong. Pagaweanana unggal poe nyaci maki. Tong deket jeung Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema gejul. Kitu we pagawean teh. Amakeun Nabi henteu nyokot roti Nabi mah datangan lapar. Kumaha ceuk Yahudi nu lolong? Heeh lapar. Wal eta roti dibebaskeun kana baham Yahudi nu lolong. Geus seubeuh eta Yahudi ngomong deui, tong deket jeung Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema gejul. Ditanya deui, lapar keneh? Andai kata bapak geus isukna Pak anggar kene ngocobrot tong deket jeung Muhammad jelema gejul. Nabi mah mere deui lapar blus deui diuapan. Tah ieu ladang muludan hayang nanya da ka ieu. Lamun ibu barang bere ka tatangga ngahieuna ibu deuk mere deui mah alus. Ladang muludan ti bareta teu neurak nih kata. Sekali deui lamun ibu barang bere ka tatangga ngahieuna ibu deuk mere deui mah situas hate. Pan Nabi mah Pak sapoe dihina mere, saha Nabi coba ieu umatna atas judul atas nama cinta Nabi. Cinta itu butuh pembuktian bro, bukan hanya di bibir saja tapi harus ada pembuktian. Tak ieu teh korban garomal itu. Ibu-ibu itu teh korban gomal bareto bapak-bapak. Ai atas nama cinta geura merhatikeun pikir teh pati. Pan baheula mah keur bobogohan geuning punya. Catoti tajong, kumaha cek kabogoh ibu, kamu sakit. Kumaha cek ibu, iya. Kumaha cek lalakina, ih ke puskesmas ya. Kumaha cek ibu, makasih ya kamu perhatian sama aku. Coba ayeuna geus kolot kieu catoti tajong. Kumaha cek salaki eta batu eta cokor, nolo atuh make mimi lu wae teuing. Dasaruana jeung ibu. Salaki datang apel, nah teu ngarokok, ceceh CF. Kumaha cek ibu, ceceh abi heula we. Coba ayeuna, teu ngarokok, beak duit. Kumaha cek ibu, eureun TBC batur oge. Geus aya perubahan, cinta tanpa bukti bohong. Ayeuna urang atas nama cinta Nabi, mana bukti akhlak Nabi? Nabi mah dituluykeun we ngasongan korma, ngantunkeun Nabi ti alam dunia, maot namina. Dituturkeun ku Abu Bakar, ya Aisyah, naon sok dipigawe ku Kangjeng Nabi, masihan tuang ya Rasul, kasaha kad jalma nu aya di juru kota Mekah, itu bebungok Yahudi nu sok ngahina sok dibere dahareun, nyumuhun ceurik Abu Bakar. Kadiekeun Aisyah rotina, kukuring deuk sarua deuk dituluykeun. Keur ngomong we itu teh. Tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut Muhammad jelema gejul. Abu Bakar amek cokot roti dilelepkeun kana bahamna, lep. Pan langsung ongkek bleh. Kumaha cek Yahudi nolong, ai maneh saha? Cek Abu Bakar, kuring mah Abu Bakar. Nah teu cara nu biasa. Nah kumaha nu biasa? Ditatap diusap, ditanya lapar jeung henteu. Lamun lapar diasongan, lamun teu lapar ditungguan. Nabi paka kafir eta.
Kerennya. Cek Abu Bakar tidak kuring malah nu biasa. Nya saha teh anu biasa sapemeh anjeun nusuk barang bere ka kuring teh. Dijawab ku Abu Bakar, Muhammad ramasbas socana nyuuh harita keneh. Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Kangjeng Nabi. Deuk naon anjeun? Deuk maca 2 kalimat syahadat. Tuh Nabi teu ngajarkeun syahadat, tapi Nabi ngajarkeun akhlak setelah bersahadat. Urang kan bersahadat, mana akhlakna? Paingan eueuh pika bitaeun batur atuh euy. Ieu pengajian aya pika bitaeun batur eueuh. Wah da bubar ngaji teh so ieu pan. Ti marana peuting ngaos dong teu jiga maneh. Yai. Deuk kabita kumaha batur. Tina salat, tina zakat, tina saum, tina ibadah haji, tina pengajian. Lain nu katempo, lain nu kadenge. Ibadah mah kudu nu karasa. Pertanyaan, salat ibu geus karasa ku tetangga? Pangaosan ibu geus karasa ku baraya? Paingan batur teu kabita. Matak lamun batur geuleuh ka urang, rujit ka urang, cuak ka urang, lain salah batur bongan di awak urang aya pikarujiteun batur. Gitu. Lamun ayeuna rakyat keur rada keheul kanu di luhur, bongan nu di luhurna atuh sidik rakyat lamun teu dahar joget di sieu mah tuh dah. Jadi kitu teh. Ya. Ari amarah rakyat ya. Nu korupsi beuki loba, nu korupsi loba meueuh. Patak urang mandina pidato, kira-kira Prabowo teu sanggup nganggeuskeun korupsi, gampang keur presiden mah. Bikeun tukang maling duit negara teh ka rakyat. Deuk di kumaha ibu sok ngomong. Lamun anu korupsi dibikeun ka ibu deuk di kumaha. Tuh pacamat deuk disiksik sok ibu deuk di kumaha belah dinya. Deuk diduruk sok belah dinya rek di kumaha. Hai, kuat angker kieu hukuman. Saking ku rakyat greget, tapi urang bakal cinta ke pejabat anu kumaha nu deukeut jeung rakyat, wawuh jeung rakyat, apal kasusah rakyat, nyaho solusi nu kudu dihadirkeun ka rakyat. Saha eta? Mun di dieu Pak Kades, beh dituna pacamat, kaluhurna saha? Saha pada ditu saha? Saha pada ditu saha? Bapak aing, bapak ibu mah pan Pak Udin lain Pak Dedi. Aduh. Ampun, aing ibu-ibu pika serian monggo. Tuh. Jadi Nabi nepikeun sahadat teh ku lah nepi we sahadat teh tah ka Yahudi bari lolo. Diuji deui Nabi teh init ka masjid di tengah jalan aya nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Wur tai onta nyeblok ka Nabi. Wangsul deui Nabi karorompokna. Ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul nah euih deui aya nu nyeblok." Kunaon diseblokna? Ku tai onta. Kumaha cek Siti Khadijah? "Ibak deui we ya Rasul." Coba salaki ibu tetulus ka masjid. Kunaon? Teu tulus ka masjid. Aya nu nyeblok tempo atuh. Kusaha? Ku Karang Taruna. Kumaha cek ibu? Tuh bedog cacag Karang Taruna teh. Ngadoni tah gelut ibu. Nafsu urang mah lain wahyu. Nabi init deui diseblok keneh, init deui diseblok keneh, opat balikan Nabi diseblok keneh. Opat balikan Nabi cicing. Naha nungguan nu nyeblok, ka mana nu nyeblok? Datang ke masjid Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, kunaon telat?" Kumaha ceuk Nabi? "Sumuhun telat." Teu dibejakeun aib kafir. Coba lamun Bapak ditanya ku DKM, "Nah, kamari telat pacamat?" Rada gelo di jalan. Aya nu nyeblok, kumaha ceuk kades? "Serang oi, darah gelut teh." Nafsu we. Nabi mah ditutupan. Teu ngomong aya nu nyeblok, heuh telat we. Dekul we ibadah bebarengan. Nabi jadi imamna. Beres ngaimaman Abu Bakar ngaharebos. "Ya Rasulullah ya nu udur." Saha Abu Bakar? Itu ternyata nu nyeblok Nabi. Kumaha ceuk Nabi? "Urang longok. Tak ayeuna nu ka pacamat geus nyeblok, tuluy gering." Ceuk kades teh pacamat, bulan nu nyeblok pacamat teh gering. Da moal teu ipongan pacamat we. Matakna urang dia teh cenah tong wani-wani ka kuring ieu teh. Kitu. Nah, dan Nabi mah henteu. Teu jaipongan kumaha ceuk Nabi? "Urang longo." Diacungkeun ibu ngalongokna teh saha di antara urang nu boga duit leuwih? Utsman, Umar jeung Ali. "Abdi ya Rasul." Kadiekeun. "Kanggo naon ya Rasul?" "Urang ngalongok jelema gering." Legodot teh masjid teh nempo gering. Kumaha cara Nabi nempono gering? Sabaraha poe anjeun gering? 3 poe. Sabaraha geus beak ka dokter? 400 ku bahasa urang we. Kumaha ceuk Nabi? "Geus tong jadi pikiran. Tah 400 ti kuring jeung ti sahabat kuring. Bisi isuk maneh eueuh beas, tak aya 2 poe deui tah 200. Duh. Nu gering teh kalau loba duit.
Kakara dicabak ku Nabi mana kurang nu karasa ieu. Didoakeun ku Nabi, Nabi ngadoana sahabat nu ngayaminanana duit menang doa asup jag-jag jeung cager Nabi leos deuk uih ngagabrug ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata sahadat nepi kunaon nepina ku palingan urang teu nepi-nepi sahadat ada can garableg akhlak. Arti teh urang mah dihina batur ngalawan, dipitnah ngalawan, dituding ngalawan, moal nepi-nepi. Lamun ibu diledek, dihina, dicaci, dimaki guguru we tina buah buruk. Buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala, buah buruk tong ditaekan, capek-capek tanaga melaan buah buruk. Nu buruk mah geger ragrag, sorangan, ibu dihina, diledek, dicaci, kenaon mah jeung ngalawan sarua stresna, antap engkege eureun. Geuning cenah itu tetangga teu eureun, ngomongkeun urang eureun kege di mana geus nya dihuntu. Aduh Allah pagana. Talamun ibu rada dendam kan sok ngomongkeun sih itu keur aduh Allah tinggal ngaliwat. Lebok tinggal kitu we. Nya tah cager nya dihuntuna angger mah cobrot ngomongkeun urang keneh sing sabar ibu engke ge eureun. Di mana eureunna? Geus maot. Ngan Allah boga ancaman, kumaha ancamanana? Kami moal ngahampura dosa manusia, samemeh eta manusia silih hampura jeung papada manusia. Matak urang naon hartina ngahina batur ngadek batur. Semakin urang ngahina batur, semakin kahadean urang keur diasongkeun ka batur, kagorengan batur keur didahar ku urang. Matak jelema nu ngomong-ngomong batur sarwajeun keur ngadahar daging nabdalur sorangan. Lain well mikir. Semakin orang dihujat, semakin orang dipika geuleuh, semakin orang dibenci, boga amal naon si eta modal ngabenci urang. Saalus-alusna ibadah, beak nalika urang daek ngahina batur, daek nyaci batur. Nah, ku Allah ditukeurkeun, ta ieu ladang salat ladang zakat eukeur maneh nu dihina, kahinaan maneh lebok ku maneh. Matak mending hirup mah tong daek ngahina, aduh mending ge dihina. Ka isu payahnya pidato, sok hina aing gitu. Eta mah rada gelo eta. Dua, tak katurutan moal akhlak Nabi nepi kadinya. Tuh nya ladang muludan teh berat sih kuring. Paingan la ilaha lakinu mau takum an la ilaha il. Jadi makna apa? Kudu maot memeh maot, kudu nepi memeh init, kudu ngomong memeh pok, kudu seubeuh memeh dahar, kudu diuk memeh ge. Bae teu ngarti mah ungeuk we heula. Kudu init memeh nepi. Tak ieu teh kuring teh tadi teh geus nepi samemeh init. Ka mana urang? Oh ka Subang, di ditu teh aya saha? Aya Pak Agus tuh. Ah atuh datang ka ditu deuk naon? Tuh. Jadi can init wae geus nepi. Kudu maot memeh maot. Pan ieu teh urang teh keur hirup, tapi kudu maot samemeh maot. Kudu geus nganyang ka alam akhirat. Matak jelema nu geus nganyang ka akhirat dihina tara ngalawan, dipitnah tara amek, dituding tara keheul. Akhirat maka untungan eker urang dimuliakan ku Allah Ta'ala ku hinaan batur. Aduh. Kuat tapi kadinya eta hate. Ya merek kieu mah teu da bihung. Anger we teh. Karek duit, karek salaki mere duit saeutik ge irung jeung bibir teu kuat akur manyun. Dibere 50 teh nya dahi kadana sakitu. Lamun dibere gede kakara 6:30 teh sarungna geus dicekelan sana galeuh aing. Ai palebas salah kitu barang bere mah papalengkingan dina kursi ngadon deuk di dinya rek di dieu. Mun sare di dinya jeung tumila. Ai kira-kira teh geblog duit di dinya we jeung cak-cak. Lamun aya awewe nu kitu ngaladenan salaki gumantung kana pamere naon bedana jeung nu di jalan. Panu di jalan mah gumantung duit. Tawayah kieu kalau luarna teh. Hanapeun tangkal caringin abdi apa? Rok paronok. Kaluhur buuk beureum, lamun nolol abdi teh juk langsung kieu, "Om, check in Om." gitu. Cing teh moal, Ustad. Allah cenah nya Ustad anu urang dipoto montong. Nah, rok ponok. Kuriak teuing viral urang dipoto jeung rok ponok. Heuh cenah abdi teh geueuh ngefans cenah ka Pak Ustad anu teh. Heuh cing teh lamun hayang dipoto, ke urang neangan heula cing teh baligo partai. Tah hampurannya bisi di aya partai nu pernah disoekeun ku abdi eta ke rok si eta. Ai tiungna cenah tiungna kunaon? Kalem cenah eta plak meja lah. Jepret di foto. Tuluy kuring nanya. Sabaraha cing teh wayah kieu? Jawabanana teh Pak Camat, 1 juta sareng penginapan.
Waduh cing teh mahal. Nah gaduh sabaraha, cing teh gaduh 2,5 kewe atau salat subuh di kebon buncis. Nyapanya. Nah ya bapak-bapak palebah nyapanya ungek bahwa pernah bapak deh. Nyapanya nya cenah. Ah. Ala sering cenah. Akhirnya tenungguan nepi ka subuh. Geus datang situ nepi ka subuh. Cing teh di dia di kebon buncis teh. Da cing teh ieu mah lain deuk nanaon dah hayang mere duit we 2,5 tas cing teh rek dibere pamere ieu ti pacamat kop. Ngan jawab pertanyaan, naon cenah pertanyaanna? Ku naon neng bet gawe di nu kieu sakitu pertanyaan teh Pak. Nah da ceurik atuh. Nyurulung cai panona, ceurik duit dialungkeun deui. Kop cenah teu butuh duit eta mah cenah pertanyaan penghinaan. Abdi ngarang deui pertanyaan keur jadi mahasiswa ari. Cing teh boga indung teu, boga bapak teu berarti yatim. Cing teh boga salaki gaduh urang mana urang Subang. Cing teh aya fotona aya kumisna teh rada ipis tah ieu teh bari culang ceuleung kita neneangan salaki si itu ya. Bawa eta di dinya. Nah atuh cing teh mah kejeung cerai. Duh ka cenah salaki abdi teh geus teu bogoheun. Cing teh ka KUA ceraina henteu cenah. Nah atuh ka KUA ateuing da abdi mah janda bodong ditinggalkeun ku salaki jug leos cenah ini teh ka Subang gitu. Cing atuh Pak meuni kitu-kitu teuing. Cing teh cing nempo potona kumisna teh badag Pak. Kumis. Ala palurah. Rahasia. Palurah itu. Nah ada kumis badag itu ge pun bapak itu badag sarua. Kumisna teh badag. Bacing tanah teu ka KUA heuduh ka teuing cenah salaki abdi ju kabur geus tahunan teu ngarasikoan. Boga cing teh anak gaduh sabriji 3 di mana sakolana SMP, SMA jeung SD biaya Pak. Cing teh boga dulur henteu juga rada kahartinya si eta gawe di nu kitu kunaon. Tuh yatim piatu boga anak 3 salaki eueuh bari diantep sok pikir ku ibu. Nya ibu ge teu gawe di nu kitu teh pedah we lalaki mampu sawah lega usaha eukeur teu sudi kudu dagang nu kitu patut. Sedengkeun posisi eta mah salaki eueuh inung bapak eueuh budak satilu-tilu butuh biaya ka itu nyuduk ka dinyuduk ka pabrik kudu nyogok ti mana duit. Abdi teh digawe di nu kieu teh sebenarnya lain kahayang maksakeun maneh demi anak manehna. Cing teh dosa teh nyaho abdi ge cenah. Macing teh pelebah nyawa babana wala taqrabu jinah boro-boro jinahna ngadeuketan we geus ulah cing teh geuning eta apal dalilna nyaho da siang mah abdi ngaos ngan wengi abdi kikieuan teh bawa aing mah jemaah urang euy wengi abdi teh kieu teh cenah cing teh edek eureun arek cenah abdi ge eureun cing teh naon syaratna eureun ngan abdi teh nanya heula aya di ditu cing teh aya pacamat aya apaleun setiap neng yatim piatu uningaeun apaleun boga budak 3 apaleun teu boga salaki apaleun teu boga dulur apaleun oh sok cing teh pacamat barang bere eta jawabanana kuat asa dibentar geluduk wararadul wongkul kitu hampura pacamat lain cek urang cek si itu urang oge teh cing teh aya di ditu Pak Kades aya osok sensus penduduk osok apaleun yatim piatu bari boga budak satilu-tilu salaki geus ditinggalkeun uningaeun osok sing teh barang bere kumaha we camatna kitu sing teh aya MUI wah kababad kabeh aya osok barang bere wah ustad ge sarua we ukur ngocobrot sodako gitu barang bere mah kacadunakeun jadi kabeh deui mah cing teh aya jamaah nu sok pangaosan seueur cing teh osok barang bere kaneng cenah lamun deuk indit pangaosan teh ukur pa alus-alus baju pa hade-hade baju pa hade-hade tiung ka barang bere mah kacadunakeun sok rumasakeun sok ternyata si itu gawe di nu kitu teh lain kahayangna urang teu bisa mere solusi dina kahirupanna kumaha nalika zaman Nabi lalajoan nalika salat subuh Nabi rek ngadoa amin deuk kitu jelema teh kolotrak balik ku setan nalika isukna cek Nabi teh amin itu membalik nepi ka embung didoakeun ku Nabi Abu Bakar pernah suudon ya Rasul kunaon bebungok si itu setiap anjeun ngadoa balik wae kumaha cek Nabi tong suudon heula tuturkeun ka ditu dituturkeun ka imahna ternyata di hareupeun imahna keur ngorekan ti koro budakna
Dikorekan ti korona. Abu Bakar bertanya, kunaon anjeun ngorekan ti koro budak? Abu Bakar, kuring matak taralila salat subuhmu Nabi ngadoa kuring balik teh tuh tempo aya korma nu ngaroyom kaburuan kuring tah kormana murag sok didahar ku budak kuring teh mung budak kuring kararaban ku barang anu haram padahal teh haram ku barang subhat. Balik we Abu Bakar teh ka masjid, ya Rasul geningan jalma itu balik wae teh salat subuh teu ngadoa jeung anjeun teh aya tangkal korma ngaroyom kaburuana sok didahar ku anakna ku kami katempo keur dicokelan tina ti korona kumaha ceuk Nabi kumpulkeun sahabat kabeh geura udunan duit kabeh deuk naon ya Rasul urang beuli kormana bikeun ka si eta. Itulah Islam. Jadi Islam nu dibawa ku Nabi adalah agama nu mere solusi, agama nu dibawa ku urang malah neangan solusi neangan masalah. Ai zaman Nabi mah Islam teh jadi solusi keur kahirupan, agama nu dibawa ku urang mah jadi masalah. Usoli jeung teu usoli pan teu beres. Kuno teu kono teu geus. Utek-utek jeung jeceng teu beres. Nepi ka sa RT masjid jadi 2, aditeun kosong tina eusi. Nu hiji subhanarabbiyal azim. Nu hiji subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Keun we antep atuh. Tanu katilu nu kudu dicekek mah subhanarabbiyal azim. Abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu kudu dicekek. Nu hiji utek-utek bae, nu hiji jeceng pek bae, nu hiji tina asyhadu bae. Tatewak mah nu kaopat, nu bari peureup at-tahiyat. Ta eta nu kudu ditebak. Matak naon lamun hirup silih ajenan ngarah jadi solusi dina kahirupan. Pan ustad ge barareda ari ibu sok tempo. Anya tak mamah hayang ngulung ustad nu bari curhat, metodena mamah dedeh da mamah dedeh mah aya dina TV, mamah dan aa curhat dong. Iya dong, urang Subang pan pernah harita ngomong, "Mah, curhat dong, iya dong." Kumaha carananya nyangeurepan salakinya burutnya teu usaha. Kumaha ceuk mamah dedeh, datang ka camat, yeun BPJS sopak babengok etana. Setuju. Anya tak mamah hayang ngulum ceramah teh nu galak, nu heuras, Habib Bahar atau Habib Riji. Anya tak mamah hayang ngundang ceramah teh anu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof, alfiah jeung sagala rupa, Ustad Adi Hidayat bagianana. Mamah hayang nu pinter ilmu sejarah, Gus Muafiq, hayang nu keur pilajeu tukang enteh, Gus Miftah. Hayang nu jiga ojek online, urang. Anya tak mamah hayang nu lentong, Aagim. Aagim melentong, pernah diulam kurang dia. Oh acan, bae ieu we kawena teh. Pan Aagim melentong geuning nya, saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah AA bisa hadir di Subang ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu. Gitu. Cicing atuh tong ngajak seuri wah. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Dan orang tidak pernah berzikir jangan harap dia tenang. AA sadar ini bukan panggung AA. Tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit ya. Karunya kapanitia kudu ngamplop kaduaan. Ari jatah ngan saurangan eta oge meureunang. AA tong ba. Anya tak mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi oma ti Tasikmalaya Roma Irama mah sok sugan beak 10 wae atuh. Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Sok lalajoan lagu Roma Irama dadakwah. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Itu ibu-ibu nu hanapeun layar keur gogodeg
keur harewosan kuat kadenge pisan ku abdi. Da abdi mah boga ilmu sabta pangrungu. Jadi nu ngaharewas ge kadenge. Tuh nu handeupeun layar nu deukeut warung kieu cenah ngomong. Teu sangkanya cenah gerhana keur kasep teh alus sorana. Teh talamun belah dieu kieu ngaharewas teh gandeng jelema teh kieu. Roma Iwarama berdakwah sambil bernyanyi. Pan aya di urang ge abah-abah berdakwah sambil bernyanyi. Di mana? Di masjid. Eling umat muslimin muslimat. Hayu orang berjamaah salat subuh. Aya ret setengah genep magrib. Eta dakwah aki-aki ge. Kunaon tadawana ku nyanyi. Apaan kolot baheula ge dakwah ku nyanyi. Wujud kidamba mumpak demba demba empang tempang empak penting demba empak penting demba empak penting demba embah bo embah empang pang pak demba empak tempak tung tempat tung embah bo sok nyanyi empak tempak tung empak tempak demba embah bo pak boba embah bo embah keung aduh tak ieu alus marawis teh tanpa latihan tapi payu beda jeung haben latihan eueuh nu nabeuh eta ku nyanyi heumeunang nyanyi pek bae ngan ulah sagala dinyanyikeun komo pahili lagu dangdut pek juga dangdut tunjukkan kemana langkahku ini dangdut aya cengkokan tawayah nah adan mah ulah didangdutkeun. Teu kabayang lamun di dieu aya nu adan hayalah sholat hayalah wah digemok ta masjid teh. Da moal teh jelema moal hararayang ka masjid ngana teu ke masjid rada gelo nu adan ge teh. Jadi menang dina hiji perkara teu meunang di perkara anu lain. Matak ulah pahili nya. Hartos ya. Kitu. Urang Subang pan jago karena adat kabudayaan urang Subang. Komo ku Padedi Mulyadi mah dikembangkeun deui adat budaya jeung aya hajat buruan. Tuluy lamun pangantenan geuning aya sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Hidup di nekanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja menang ngan ulah pahili jeung Fatihah dereg-deg teh eta mah aduh jelema maca Fatihah kuat jiga sawer makanya di tukang 60 jelema eta pelebah Fatihah jiga sawer pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da yakin urang mah dina jamaah 60 paling nyesa 2 siki eta ge aki-aki bodag da teu ngadenge eta. Jadi menang di pihak lain teu meunang di nu sejen kitu. Hartos ya. Menang pek bae teh teuing. Anya tak mau mengulum ceramah teh hayang nu bari jeung budaya wayang golek sagedeung deui bakal ditabuh dadan sunanar sunarya. Nah dakwah wayang golek dakwah mana bukti eta kuncung Semar 360 kuncung teh nu di dieu geuning 360 tilu tambah genep salapan tambah salapan paingan Semar mah tokoh wayang nu bijaksana nyaahan asihan dedeuhan asa kampura sifat Allah aya sirahna 88 lol kakawen Semar Yawe nangun kala atuh da ngajak seuri hese itu Semar kuncung dan narwolo ngeluk Semar teu gebog leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca
Daripada nabeuh itu 70 ka urang mah saridona tah. Nah kuat nu ridho kieu kieu. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria kudu bisa ngaleungitkeun dirina nu aya adalah Allahna. Leungitkeun ka hayang urang nu aya ka hayang Allah. Leungitkeun maksud urang nu aya maksudna Allah. Leungitkeun keputusan urang nu aya keputusan Gusti. Salamat manusia jadi satria akhirnya. Tuh. Pan aya keneh ibu maka jeung aya rahwana pejah. Rahwana teh da samuka ai pejah teh maot kunaon maot ngaheurian Dewi Sinta malahan maling. Aya Dewi Sinta teh geus aya nu boga saha Sri Rama. Tamatak lamun di dieu aya lalaki nu sok heureuy jeung pamajikan batur tah eta rahwana teh. Kasigeungeun pan salakina Sri Rama nyokot panah dicabut panahna ceb kana jajantung rahwana. Rahwana teh da samuka berat beunghar raja geuning eleh ku pencabut nyawa mah nya. Matak hirup mah RT tong popolotot teuing ka rakyat da RT geus sieun ku RW. RW tong popolotot, da RW ge sieun ku kadus. Kadus ge tong popolotot da dipanggil ku kades mengadeg-deg. Da kades ge sarua dipanggil ku camat. Camat oge sami dipanggil ku bupati. Bupati ge sarua tong pepedengkreng teuing da sieun ku gubernur. Gubernur ge padedi hampura, padedi ulah polontong teuing dipanggil ku Prabowo menghodhod. Atuh Prabowo ge tong polontong teuing dipanggil ku Allah melieur sarareanya. Matak jalma nu alus lain jabatanana lain hartana lain bandana jalma nu alus mah nu mawa la ilaha illallah nalika tungtung dina hirupna bener disebut teh husnul lain subang teh kuat panas kieu hareudang tapi keun da abdi mah kuat sapanas-panasna suhu di Subang moal aya nulih panas tibatan urang bobogohan akhir dikawin batur. Panasna aduh. Pernah harita ngalaman keur kuliah. Aduh. Abdi teh buuk gondrong, ibu ceuli di anting bareto mah. Ayeuna mah henteu demi Allah teuing. Da kabeh ge ngalaman pan hirup baung mah nya. Buuk gondrong ceuli di anting. Heureuyan budak awewe ari usaha can boga. Aya bentangna kuliah ada. Da pacamat ge pernah ngalaman cunihin. Pak Kades komo. Pak TNI sarua. Tak kuringnya ngalaman sing neng. Neng mada geulis akang sakieu mah lumayan. Lamun boga teh lucu. Nah cenah rek naon, heuh cing teh akang bogoh ka neng, ditolak Pak. Moal. Nah cing teh mah jeung wani nolak teu hararayang cenah ka lalaki nu can gablek usaha di dinya teh nyeri hate teh. Cing teh benerna hayang nu kumaha cing teh neng teh hayang nu geus boga gawe, hayang nu geus boga mobil, hayang nu geus boga sawah, hayang anu geus boga pabrik. Diijabah ku Allah 2 minggu ti harita kawin jeung anu nepi ka hayang. Mobilna 2, sawahna 2 hektar. Imah geus loba, perusahaan di mana-mana. Nyeri tapa di dieu. Cing teh abong aing jelema sangsara kuat ditolak ieu. Lol we 2024, 2004 mun teu salah, corona. Nya. Pabrikna bangkrut. Rumah tanggana hancur, da maot salakina. Baheula mah keur kuliah urang ngaheureuyan si itu nepi ka ditolak. Abdi 2004 ku corona abdi viral Pak. Ngaran-ngaran jelema viral asup kana TikTok batuk jadi duit. Meureun lalajo TikTok ngadak-ngadak nga-WA. Eusina teh kieu, cenah emut keneh ka abdi, cing teh saha ieu teh? Abdi cenah nu kapungkur anu diheureuyan ku AA. Nyol teh eta amok. Ngan untung geus jadi ustad. Pan ka amak teh kudu direm jadi ustad. Oh, cing teh neng, ai ceuk hate mah rudak sia mah. Geus kitu teh aya naon cing teh pan baheula mah diheureuyan ku atmung, ayeuna mah make jeung ngaheureuyan deui. Abdi teh bade pabartos caroge teh maot, pabrikna hancur, mobilna beak, sawahna beak. Ceuk bibir ngiring bela sungkawa, ceuk hate lebok. Nah, da kakeheul mah aya urang. Oh cing teh ngantunkeun heuh ngiring bela sungkawa ceuk hate mah coba lamun jeung aing kitu ceuk hate tuluy cinta ayeuna neng nah habat nga-WA aya naon ayeuna mah cenah kieu bawa urang teh jodoh ti ajali ti Allah taala takdirna tuluy baheula abdi diheureuyan ku akang abdi nolak ayeuna mah cenah wios abdi nampi jawaban abdi keras Pak teu sudi geus lain level aduh mata kabejaan ya ka budak awewe lamun aya lalaki sanajan can boga gawe ulah dihina-hina teuing tah ieu buktina gede milik mah teu apal si itu maot ayeuna mah ngungudag ka urang teu hararaya punten geus lain level
Marukanana meureun takdir bisa diulik ku sorangan padahal takdir mah milik nu Allahnya. Jelema baong ge ai takdir kudu bager mah bager sorangan. Pan ibu ge tara di jilbab geuning air mah daek eta. Bapak-bapak ge tara ka masjid geuning air mah leukeun da raek. Heuh naon eta? Daekna urang teh aya Allah nu ngadaekeun. Mun kedulna mah aya nafsu. Jadi urang mah kedul teh lain ku Allah ku nafsu. Cilaka lain ku Allah ku nafsu. Da Allah mah mere kasalemetan ka sararea ge. Ngan urang mah nafsu wae nya. Tak bener cek Abah Asep lampah beunteur kurang ulah ditiru doh barang hakan aya cacing nu ngarengkol teu apaleun jerona aya usepan tah mah jamaah teh alus santun nuhun kamari mah di Tasik abdi ceramah nu bieu jug langsung jamaah teh kieu amin disangkana teh wala dolin bener situ. Angan teuing da aya mah geus jalma teh hampir poho kana Sunda teh. Urang dia ge ngadidik budak geus emungeun ku Sunda. Indonesia geuning nya tadi ngadeng abdi. Awas jangan main sisi balong. Nanti terkejebur. Awas jangan main sesolokan. Palid ke. Kurumuy aki nanti kota sarono. Weh cucu kakek dicari-cari. Gok di dieu asal begitu bale. Matak cek saha pendidikan urang ayeuna maju cek saha. Zaman kuring mah baheula P4 ditalar, menteri ditalar kabeh, presiden nepi ka handap apal. Pancasila undang-undang teh ditalar Bu. Baheula. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak seperti kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tuh. Baheula coba budak ayeuna teh nalar nu bieu. Naon eta? Aing yang kitu. Da bongan nagara keneh atuh. Palebah mana bongan nagara? Guru teu boga hak ngahoak nyentak nyiwit. Sehingga guru teh keeng lamun nyiwit. Nah budakna aduan ka kolotna diciwit. Kolotna ngajengjing bedog. Lieur tuh ah. Coba ieu ibu-ibu berhasil ayeuna ieu teh ladang ditengor ku guruna bareto. Ieu coba. Ning urang baheula ngaji di jero imah, guru keur dina hawu. Karek salah saeutik di balai dogo jodog. Balik ngaji teh jebrod kana kieu. Datang ka imah teh nyeri cing teh mah kunaon? Diteungel ku guru ngadon dikepret ku kolot. Ngaji deui maneh kitu. Akhirna teh ieu soek, ieu doang. Tah ku sabab ladang soek jeung doang, ya kieu hasilna. Coba nu ayeuna, aduh terlalu dimanja budak urang teh. Mun guru teh kudu kitu we, adik-adik, udah sarapan belum? Aing. Coba baheula boro-boro ditanya kitu jeung tarasi daharna ge. Wowog we awakna teh. Tah ieu teh pacamat teh baheula teh tukang jeung tarasi matak jadi camat. Terlalu lebay ya. Bener teh. Matak kurang berhasil pendidikan teh. Matak eta ge sepupuh sinom kinanti da geus leungit ti Sunda teh. Kinanti. Budak leutik bisa ngapung, babaku ngapung na peuting, kalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning bung buahan, naon bae nu kapangi. Aduh, sok mengenang masa lalu. Jog indit ka SD ayeuna aya teh nu kitu. Nya meujeuh da ibu ge datang ka SD lain nanyakeun prestasi anak. Pak guru bari tumaros, dupipun anak kengeng PKH teu. Asal lieur sia tah. Lain nanyakeun prestasi kalah kemenangkeun PKH hanteuna. Cek guru teh nyata ibu murang kali ibu teh teu kajaring kitu da guru teh asupkeun Facebook. Ditulisan ieu teh. Naon tulisanana? Teu tepat kana sasaran. Kacau. Berarti dia we gitu jalan rajat jepret foto pacamat eueuh gawe gitu. Aing mah matak teu sararuri jadi camat teh kitu tah. Jalan rajat jepret foto pacamat eueuh gawe gitu. Cing tong kitu hirup teh teh. Geuleuh. Heeh. Sadia bari jadi pamimpin mah riweuh. Ibu hamil badag, hayang ka rumah sakit eueuh ambulan. Pak Lurah, hamil ku salaki lurah di gegeroan. Tanggung ku sorangan, maneh nu nyieunna ge. Pegejeng du gegeroan ka lurah.
Leres Pak. Untung Pak Lurah sabar pamajikanana nu sabar teh. Ka mana Pak? Itu rakyat kudu dianterkeun ku ambulan ke rumah sakit. Nah, hamil, kumaha cek ibu? Nah, bapak ngahamilan gitu. Awewe ngaranna ge Pak. Bapak-bapak ngalawan kaum ieu moal kuat tuh. Bapak-bapak boga masalah jeung ibu-ibu jeung bapak mah 5 menit anggeus. Mah atos tong dibahas. Atos bapak nu salah 5 menit jeung ieu mah. Wah. 20 tahun ka tukang maneh telat teh geuning bageer eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori. Nepi ka kuat-kuat teuy. Tuh 20 giga ya. Mata rata-rata di dunya mah nu genut teh ibu-ibu. Nah kitu nyarekan we salaki, tah salaki mah begang ngabatin teh. Ngalawan teu wani nya Pak. Pak Kades pada ngahargaan ku sararea Pak Kades. Punten di imah pamajikan dihoake murungkut. Tuh Bapak TNI, wobog dawog gede sora, anger di imah nama. Lamun dititah perang, ke Palestina siap, ke Papua siap. Coba aku pemajikan, di mana telat balik. Rupina Bapak TNI rada sieun ku pemajikan namanya. Matak lamun dek neangan salaki neng mun bisa mah ka ustad lah. Sebab ustad mah bijaksana. Umi tos nyangu teu acan abi wios atuh urang puasa matak jarang ustad lintuh. Nah begang we da loba nahan lapar. Ari TNI mah pan gitu, geura nyangu siap 86 tuh. Komo polisi mah geus nyangu acan prit ditilang geura tuh. Kemeureun urang ada teu nyaho. Ngan keukeuh moal kuat nyengeurepan kaum ieu. Moal kuat ieu. Ras terkuat teh ieu. Nah, soke bapak dibaeudan ku pamajikan saminggu kuat asa linglung hirup teh. Entak mun bisa mah bapak mah mun pamajikan baeud bapak mah ulah lah. Nah halalaki ulah baeud era ku kumis. Kumis badag janggot panjang baeud da jika lele useupeun atuh. Matak lalaki mah entong tong buat baeud. Kene kaum ieu we tanu buat baeud masa bodoh. Kumis eueuh janggot eueuh baeud lucu jiga jeruk deg bitu. Coba lalaki jamotro aduh kumis badag janggot gede. Lah jiga lele useupeun nih. Asa ngeunah mangmelakeun. Atuh kumaha lamun pamajikan keur baeud, bapak kudu mikir ulah biluan ngabaeudan ka pamajikan. Naha? Ulah bapak kudu dihibur pamajikan keur baeud kudu duit. Mamah baeud tah aya 5 juta juga langsung nangkep lain teh tadi. Ieu dah. Asa didukung. Aya eueuh lalaki nu kitu. Ah, lamun eueuh aya saurang nyengcen di dieu teh saha teh? Iya. Ya Allah jeung istighfar di ongkoh loba dosanya ka salakinya. Tuh. Ngesan wah yang 10 hareudang deh itu. Betah keneh. Ibu betah keneh. Heuh urang nu geus teu betah. Ibu sono keneh. Heuh abdi mah piraku kudu sono ka kolot. Loream teuing mah. Wah. Hayang nepi sabaraha? 2 jam, berarti jam 12. Ibu bapak si dede si Neng imah hayang 12. Keun we antep cenah nagog sorangan nepi jam 12. Urang mah urang baralik. Keun we antep cenah nepi ka jam 12. Sok we da moal nu nyarek, sok cicing deui. Kuat hayang nepi ka jam 12. Mun ka sombong amat hayang nepi jam 12. Urang mah urang arwih, keun we antep cenah nyengcen we di dinya cenah. Boro-boro mah 4, 5 genep sifat nabi teh 3 wae moal kapigawe. Nu 3 moal kapigawe. Matak urang mah saeutik we ngasupkeun agama teh. Susuganan atuh hiji aya di urang. Hayang 2, hayang 3, hayang sampurna mah da eueuh nu sampurna mah nu di alam dunya mah ngantung-tung kahirupan mah kudu mawa la ilaha illallah. Sakitu nu kapihatur. Astagfirullahaladzim. Asa kakara sepanjang 20 tahun sok ceramah aya jamaah kuat polontong kieu. Ustad dek ngosan naon ngosan. Yeuh nu mayarna ge teu protes teu. Bener. Umat Pacamat Agus mah kararieu aing mah.
Nah ada Pak Agus depan awal nama lain di ditu da umat di ditu mah nurut. Ibu cinta urang atosan, mangga we cenah kumaha Asep karunya tos ngesang. Tuh di ditu mah. Di dieu mah cinta ibu urang atosan. Oh, oh. Sia teh mah ngaralkeun hirupna teh. Tak kieu we atuh kieu. Mun kuring nanya, "Ibu ka hartos?" Cek ibu teh ka hartos, urang engeusan we nya. Mun ibu ka hartos engeusan. "Bu ka hartos?" Astagfirullahaladzim. Lamun jawaban ibu ka hartos, urang rek ngeusan, berarti eta ceramah alus. Nah, lebah mana alus, nah tujuan ceramah mah ka hartieun, ibu ka hartos, berarti urang ngeusan. Ibu ka hartos. Rada gelo. Tinggal tanya ke guru kuring buka guru, Abah Dodo Duriat, Wastana, orang Raja Desa, Ciamis. Sanes torekat Naksabandia, torekat sahadat ayini. Tah kuring nanya cing teh bah kumaha lamun aya jamaah nyebutkeun teu kahartos tah. Lamun jamaah can kahartieun wae, anger kudu ngeusan, sakitu wae teu kahartieun komo dituluykeun ka lieur-lieur. Sakitu nu kabihatur bobo sapanon carang sapakan. Mugi agung cukup lumur jembar si hampurana, paraluna nu kasuhun, meninggal nu dipamri hampura anu kateda. Luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang. Angkat pandangan nu katuhu. 1 2 3, set. Dadah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.